sedengkeun ari tauhid uluhiyah jeung rububiyah secara implisit. Ari implisit tersirat, lamun eksplisit tersurat. Eta istilah akademis. Nyaeta tercakup dina kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah eta uluhiyah, rabbil alamin eta rububiyah. Disimpulkeun dina kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu eta kasadaran uluhiyah, sedengkeun wa iyyaka nasta'in eta kasadaran rububiyah. Ari tauhid uluhiyah teh nyaeta ujang nyaho, ujang iman yang teu aya pangeran salian ti Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Kusabab nyaho kalawan iman yang teu aya pangeran salian ti Allah, mangka ujang hirup dina kasadaran tauhid uluhiyah nyaeta iyyaka na'budu. Ngan ka Gusti Allah hungkul ujang ngabdikeun diri. Teu nyembah kana benda, teu nyembah arwah, teu nyembah hawa nafsu, teu nyembah perkara nu dijadikeun sesembahan ku jalma-jalma kafir jeung jalma-jalma musyrik. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholati lidzikri. Di antara perwujudan tina tauhid uluhiyah nyaeta ngadegkeun salat. Salatna kudu kalawan makrifat, nyaeta makrifat ka Gusti Allah. Sabab numutkeun dawuhan Kangjeng Rasul, raqatin min alimin billah afdalu min alfi raqatin min jahilin billah. Sarakaat di zaman nyaho ka Gusti Allah eta leuwih alus tinimbang 1000 rakaat di jama anu teu nyaho ka Gusti Allah. Jadi 1000 rakaat di zaman nyaho ka Allah tapi nyahona ngan sabatas kana ngaran hungkul eleh ku sarakaat di jama nu nyaho ka Allah kalawan dalil naqli jeung dalil akli. Artina dina ningkatkeun ubudiyah ka Gusti Allah nu kudu ditingkatkeun teh lain ngan saukur kuantitasna tapi bisa gedengan eta urang kudu bisa memperbaiki, kudu bisa ningkatkeun kualitasna. Jadi udaganana lain kana jumlahna wungkul. Sabab naon hartina lobana jumlah tanpa dibarengan ku makrifat billah. Mantak orang sing nyaho di antara perkara anu ngajadikeun salatna hiji jama jadi salat anu berkualitas anu leuwih alus tinimbang 1000 rakaatna jalma awal nyaeta makriffatna eta jalma ka Gusti Allah. Di antara perkara menjadi bukti ti jalma nu hirup dina kasadaran tauhid uluhiyah nyaeta lahirna sumrah diri. Wa kafa billahi waliyan kadituna wa upawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hartina wa bil qur'ana imaman. Tapal badinya orang senyaho yen ari nu disebut sumrah diri ka Allah teh hartina lain diam 1000 bahasa boten meneng saos lain cicing teu ngayakeun tindakan nanaon. Ari sumrah diri ka Gusti Allah teh nyaeta kana hukumna
artina digawe nyaeta digawe hukum-hukum kagungan Allah. Aya hukum nu tertulis disebut tertulis anu ditulis ku manusia anu dikitabkeun anu dicetak ku percetakan nyaeta kitab Al-Qur'an. Aya deui hukum teu tertulis nyaeta anu teu ditulis teu dikitabkeun ku manusia tapi berlaku nyaeta qadarullah jeung qudratullah. Jadi sumrah diri teh kana hukumna anu sumrah diri kana hukumna teh artina digawe nyaeta ngalaksanakeun pirang-pirang perkara anu geus ditangtukeun dina hukum-hukumna anu berlaku ka urang sadaya salaku jalma-jalma anu ariman. Contohna di mana datang ka susah kudu sabar, di mana datang ke bunga kudu syukur, di mana datang papasteun ti Gusti Allah kudu ridho, di mana datang waktu salat kudu salat, di mana datang waktu zakat kudu zakat, di mana datang waktu puasa kudu puasa jeung saterusna. Jadi lamun ujung digawe kana eta pirang-pirang perkara nu tercantum dina hukum Allah eta ngandung arti ujang teh disebut jalma anu sumrah diri ka Allah. Sedengkeun ari tauhid rububiyah mah nyaeta di antarana anu menyangkut urusan tadbir. Ari tadi mah tauhid uluhiyah nyaeta nganyahokeun jeung imankeun kalawan sadar yen teu aya pangeranan wajib diibadahan salian ti Gusti Allah. Da salian ti kitu ujang ge kudu nyaho, kudu iman jeung kudu sadar yen teu aya nu ngajadikeun sadaya alam jeung pangusina salian ti Gusti Allah. Jeung teu aya nu kagungan kakawasaan pikeun ngatur pikeun ngurus sadaya perkara jeung sadaya alam salian ti Gusti Allah. Jadi sadaya perkara sadaya urusan nu lumangsung di sadaya alam eta teh meunang ngatur Gusti Allah. Artina teu aya perkara teu aya urusan nu pastina kakawasaan kagungan Gusti Allah. Tingali panon poe, tingali bulan, bumi, planet-planet, bintang-bintang, timimiti bentukna, warnana, ukuranana, posisina, peredarana, waktu tempuhna, jarakna, eta mangrupakeun sabagian tina tanda-tanda keagungan, tina tanda-tanda kasampurnaan Gusti Allah dina urusan ngajadikeun jeung dina urusan ngaturna. Ya kitu deui gunung-gunung tatangkalan sasatoan daratan jeung lautan, angin hujan jeung sajabana. Naha aya nu bisa ngatur nu bisa ngurus sadaya eta perkara salian ti kapangaturan jeung kapangurusan kagungan Gusti Allah. Ari ngurusna Gusti Allah, ari ngaturna Gusti Allah kana sadaya perkara anu dijadikeun ku anjeunna diantarana nyaeta ngalangkungan hukum-hukumna. Aya hukum anu berlaku secara umum, aya hukum anu berlaku secara khusus. Hukum anu berlaku secara umum disebut hukum asbab, nyaeta hukum anu aya patula patalina antara sabab jeung musabab. Nyaeta hukum anu teu tertulis tapi berlaku. Ku ahli alam disebut hukum kausalitas, ku ahli politik disebut fatsun, ku
ku ahli agama disebut sunatullah. Rek di bidang naon wae dina saluruh kehidupan manusia aya hukum Gusti Allah anu berlaku, anu eta hukum teh mangrupakeun pewujudan tina pangaturanana jeung tina pangurusanana Gusti Allah ka makhlukna. Di bidang politik berlaku hukum politik, di bidang sosial berlaku hukum sosial, di bidang ekonomi berlaku hukum ekonomi, di bidang biologi berlaku hukum biologi, di bidang fisika berlaku hukum fisika, di bidang kimia berlaku hukum kimia, di bidang listrik berlaku hukum listrik, jeung saterusna. Pokona mah di sakabeh bidang rek di bidang naon wae aya hukum Allah nu berlaku anu kadangkala teu disadari ku urang salaku manusia, anu nyebabkeun urang kabobodo tenjo ka samaran tingali sehingga teu saeutik ti kalangan manusia anu migusti kana hukum-hukum alam, anu migusti kana politik, anu migusti kana perdagangan, anu migusti kana ilmu pengetahuan, anu migusti kana teknologi jeung sajabana. Tah eta perkara-perkara nu aya di luar diri ujang. Ayeuna tingali ka diri ujang sorangan. Dina panon berlaku hukum penglihatan, dina celi berlaku hukum pendengaran, dina irung berlaku hukum penciuman, dina letah berlaku hukum cita rasa, dina paru-paru berlaku hukum napas, dina jantung berlaku hukum peredaran darah, dina beuteung berlaku hukum pencernaan, dina leungeun berlaku hukum gerak, dina suku berlaku hukum lengkah jeung saterusna. Eta sakabeh hukum anu berlaku dina awak ujang anu ngurus kana hirup jeung uripna ujang meunang ngatur saha. Karasa teu eta awak aya nu ngatur, karasa teu eta awak aya nu ngurus. Saha? Allah. Alallahu al-haqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di antara ngurusna Gusti Allah ka diri anjeun, anjeunna ngajadikeun dua alam nyaeta alam hoki jeung alam amr. Ari alam hoki lain di alam samesta hungkul. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jeung dina diri anjeun sorangan naha anjeun teu merhatikeun. Secara garis besar nama anjeun teh dua alam jadi hiji, nyaeta alam hoki jeung alam amr. Ari alam hoki nyaeta baliyah, ari alam amr nyaeta nuraniyah jeung kamilah. Lumata jeung lumawi geura baca diri anjeun. Damun dibejakeun mah ujang tentang barokah Gusti Allah kana hitut sorangan ge teu wawuh. Geus sabaraha kali ujang hitut poe ieu? Jarak sabaraha jam ti geus dahar karek kaluar hitut? Naon numatkeun kana hitut? Naon gunana hitut? Hitut nu kumaha anu sehat? Kumaha eta proses terjadina hitut dina bujur ujang? Ari hitut nu terjadi sanggeusna ngadahar peuteuy jeung sanggeusna ngadahar log hayam bauna sarua henteu. Tuh pangkana hitut sorangan ge teu wawuh. Eta karek nu sok dikira sape nu aya dina awak ujang sorangan geus teu wawuh. Komo jeung nu bogana atuh,
komo jeung nu batin mata kiayeuna geura barari ka dirina masing-masing geura tingali geura talungtik geura pariksa geura pahami diri anjeun sorangan supaya anjeun engke kadituna paham ka pangeran di antarana nyaeta paham kana keagungan jeung kana kasampurnaan rububiyahna pangeran anu aya dina wujud anjeun itu ari tadi mah tina kasadaran tauhid uluhiyah nu lahirna teh sumurah diri ngajalurna di antarana wujudna teh kana ubudiyah contohna saperti loba salat putingna sedengkeun ari tina kasadaran tauhid rububiyah mah di antarana nyaeta ngalahirkeun kasab anu dibarengan ku tawakal faida kudiyati salat pantasiru fil ar di mana geus rengse salat tong ngajedog wae ngencar ti imah ikhtiar teangan rahmat karunia Gusti Allah di luhur bumi sabab eta ikhtiar teh mangrupakeun sabagian perkara tina wujud tauhidna anjeun secara tauhid rububiyah artina dina tauhid ka Gusti Allah tong nya belah kasep tong sapotong ulah salah paham jang tauhid uluhiyah jeung rububiyah teh eta teh tunggal dipecah teh ieu mah keur dina pangajian supaya ujang ngarti ari dina praktek nama kudu nunggal ulangan ukur ubudiyah hungkul ulangan ukur ikhtiar hungkul umat Kanjeng Nabi Muhammad mah lain kitu kuntum khairu ummatin urijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah umat Kanjeng Nabi Muhammad tegas dijadikeun ku pangeran teh salaku umat anu panghade-hadena ti sakabeh umatnya nyaeta umatan wasaton di antara makna wasaton teh nyaeta anu bisa nyaimbangkeun antara nu dohir jeung nu batil anu bisa nyaimbangkeun antara dunya jeung akhirat. Jadi diantarana makna wasaton teh saimbang teu amal ma'ruf hungkul teu nahi mungkar hungkul tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bisa negakeun nu ma'ruf jeung bisa nyegah tinu mungkar kaasup dina urusan tauhid mun pentingna ujang negakeun ubudiyah boh ku salat boh ku ngadares Quran boh ku aurat eta artina ujang geus ambil bagian tina uluhiyahna pangeran jeung lamun beurangna ujang ikhtiar boh dagang boh ngebon boh nyawah boh tani boh kuli jeung sajabana eta ngandung harti ujang geus ambil bagian tina rububiyahna pangeran mangka eta di antara perkara anu ngabedakeun antara ujang jeung jalma kafir ujang mah meunang dua bagian ari nu kafir mah ngan meunang hiji bagian nyaeta meunang bagian tina hukum rububiyahna pangeran anu berlaku secara umum anu disebut hukum asbab contohna misalna dina urusan rezeki wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha sakabeh makhluk nu kumandang di alam dunya dirizkian ku Gusti Allah nu iman dirizkian ku Gusti Allah yakitu deui nu kafir ge dirizkian ku Gusti Allah sarua palbah dinganana ujang ikhtiar nu kafir ge ikhtiar
tina sabab biana ikhtiar itu menang rezeki, ujang ge menang rezeki. Bedana ujang menang bagian tina marifat ka Allah, tina tauhid ka Allah, tina iman ka Allah, tina tawakal ka Allah. Ari itu nanti sabab itu mah ikhtiarna teu dibarengan ku marifat tauhid iman tawakal ka Gusti Allah. Jadi ujang menang bagian tina uluhiyahna jeung tina rububiyahna Gusti Allah. Wallahu yahtasu bi rahmatihi ma yasha. Sedengkeun ari itu mah ngan ukur menang bagian tina rububiyahna wungkul. Kitu eta hukum anu berlaku secara umum, hukum asbab. Anu kadua hukum anu berlaku secara khusus disebut hukum munasabah atau qudratullah. Ari tadi mah hukum asbab berlaku secara umum. Contohna naon sababna suruh jadi lebu, sabab diduruk ku semu. Taeta teh lain ngan saukur berlaku keur suluh wungku ujang. Keur ujang ge eta teh berlaku. Artina mun ujang diduruk ku semu menurut hukum asbab maka ujang ge sarua bakal jadi lebu. Tapi nalika eta seuneu diintervensi langsung ku Gusti Allah, mangka nu terjadina lain hukum asbab tapi hukum qudratullah. Contohna saperti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nalika Kangjeng Nabi Ibrahim diduruk di waktu harita hukum asbab teu berlaku ka Kangjeng Nabi Ibrahim sabab aya intervensi langsung ti Gusti Allah. Aya parentah langsung ti Gusti Allah ka seuneu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei seuneu tiis anjeun jeung salametkeun Ibrahim. Taeta ngaranna hukum munasabah atawa qudratullah. Hartina nalika anjeun iman tauhid ka Allah, maka anjeun wajib nilu kana hukum Allah. Ayeuna tingali urang masing-masing ujang aya dina ruang lingkup naon. Mun aya dina ruang lingkup perdagangan, maka pahami ku ujang hukum perdagangan, pahami sunatullahna anu berlaku dina bidang perdagangan. Sanggeusna nyaho, sanggeusna paham, ngilu kadinya tuturkeun. Contoh transaksi jual beli akan terjadi jika demikian. Keuntungan terjadi jika demikian. Kerugian terjadi jika demikian. Penjualan meningkat jika demikian. Pelanggan senang jika demikian. Numareuli baralik deui jika demikian. Jeung saterusna. Namun geus dicumponan ku ujang sunatullahna kakara patawakal Allah. Jadi tang salah kaprah jualan naon jang? Jualan cilok. Nah teu diiderkeun, teu kudu diiderkeun, da aing tawakal ka Allah. Da Allah mah nyahoeun aing teh jualanana di dieu. Nah gerobagna teu dimerekan we ngaranan, teu kudu dingaranan, da aing tawakal ka Gusti Allah. Teu dingaranan di Allah mah paleun aing teh jualan cilok. Nah teu dipromosikeun, teu kudu make promosi, aing mah tawakal ka Gusti Allah.
teu dipromosikeun ge ceuk Allah payu mah payu we. Dan pamadagan ujang model kitu eta nu disangka ku ujang teh sunatullah jang pengalawan sunatullah mah kuat cumponan sunatullah mah rapihan gerobakna cet sing alus sing menarik perhatian tuh bare merek tulisan sing gede misalna cilok ujang meh batur ningali ti kajauhan ge geus apalin ujang teh jualan cilok sabab maca tina gerobakna tuh foto cilokna promosikeun sebarkeun kana WA atawa Facebook sing nahin cilokna jeung bumbuna jeung saterusna tamun geus dicumponan sunatullah takara tawakal. Mun teu nurut kana sunatullah berarti teu nurut ka Kangjeng Nabi. Mun teu nurut ka Kangjeng Nabi sarua jeung teu nurut ka Gusti Allah. Bahwa di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat model kitu. Datang ti jauh naik onta, geus tepi ka payunan Kangjeng Nabi, ontana dilepaskeun, ditaros ku Kangjeng. Nah, itu ontana tadi cangcang. Nabi mah tawakal ka Allah. Kumaha dawuhan Kanjeng Nabi? Mun kitu carana kasep cangcang heula ontana, mun geus dicangcang kakara anjeun tawakal ka Gusti Allah.